ingkang rai Arya Kumbakarna anu sikap pamaritur dan memahami sabda atrihan kali pamor sang ngaleng itu berbalan riwayat nuli pamrih makmur kacarios di salting Jawi Nagar alam kadirja bibisi Prabu Rahwan Prabu Dasamuka calina porsi kading dihilangkan cana oleh bakut perang beda kinan terjerat kasih pangawakan jantung Gugur si
Ros bodeg merbatal grama pamangan dita serta seorang ayah papadan. Rai adi akang Kumbakarna. Merahnya duduk ke masing par serta jeung akang. Apa yun bulan? Walah kedal. Unjuk somangga Aula Kumbakarna ti payuna haturkeun hul parantos gasik ditampi enggal ditarik ditaros. Kewajiban akan nanya anu jadi adu. Eta bulan. Pareng denek itu kumaha lain. Bila aya kalapatan ageng sumawan teuing ari anu di pamerintah Jembara Pangampura anu kateda. Urang pada saling malu rai. Sabab salah bae lain setan bener bae lain malaikat soal kesalahan teu ngancik dina hiji barokah. Eta bulan. Atuh ping tiga. Haji. Nyangakeun semah pangabakos muga ditaruh. Iya. Diterima rai adiaka. Sembah pangabdi sampean diterima kudu leungeun kenca kalawan kadu malah simpan ingkung akipun penting masyarakat. Atur nuhun. Nuhun bulan. Oke pada yang kersati di manana panangaging sila rai panjenengan dina dinten ieu malah rai teh keur tirba sare di Gugur-karna. Alah eta. Si Indradit ngahudangkeun bari jeung kurang sopan. Kumaha kitu? Ulu gintis kaula dicabut meuni peureuss. Hampuraeun lai. Hampuraeun bulan. Maklum aing nolongan mak kitu. Sabab lamun sampean teu dicabut bulu bitisna rada bale sare. Rada kawang. Kudu sare teh sok hayang tirba. Aya naon ieu teh? Kakang Prabu kieu saperkara akan teh negerakeun rasa kasoro dina lila teu panggih paduana kang aya maksud utang nu bakal dicawawa akan teh aya sawah dari ari perkara miskin gara-gara gelis pamendehan miskin tatukan kuntang yang antara rusna lain Abdaya hati bisa dibobodo atas angkang taruh keris miskin bentar rasa ngajeng dina anak bisa diganti dan semenjak bidadari kita jangan malah kamari pisan paman pati prasta masking pati kumakadim perlaya usiano mas ilana ngelenceng barang ternyata yang menakkan malam-malam warna bermimpi kesalahan jaya
sampean wayahna kudu perangan rai andalan akan dialalkan dirja iwal disampean Arya Kumbakarna Gayane andeun bulan. sabab dibatan akan kudu asal sumerah kasih Rama Wijaya aja teh anjur tutumpulan bicara meneng-meneng lara ya den bundera wis mama bicara meneng lara ya den Kumbakarna ngahulang melakaman ngolok kembang kadu perteng penggalih tapi tina panyangki anggang tina dugaan orang si mana orang Dewi Sinta kecan dipulang Kumbakarna itu kayana ayo manawi tetos dianjurkeun ka Allah eka kulan. nalika si Gunawan wibiksana di balai duku akan kubokor nepi karai indit kaku Kumbakarna sare salilane sugan tekis dianjurkeun ka Bulan kau jajakeun bulan. para lumur kasuhun meninggali luka pamrih kan aku maha rai oh iya pamandang Amandang lima bulan. akan tapi jeung teu na baku Eta. pawiraos rai panjenengan akan teh raja akan teh pamimpin negara alal kadirnya hayang awewe nu mana kan Hayang budal kumaha. hayang model kumaha Hayang barahiji jeung akan enji pamimpin Inji raja kudu mere contoh tuh atikan ke Himalaya. Ini contoh di mana akan laku-lapan ini reca lincak di nasara. Eta teh pamajit aya di batur. Pamajak di batur. Terus pulang. Kaulah yakin yang Sri Rama bakal jembar manehna, bakal lea hatena, bakal ngahampura ngaon anu kasalahan akang itu. Kaulah percaya. Era akan diantar kurai. Ayo. Antarkeun kami. Da samuka barang nguping kasauran ieu engkang rai Kumbakarna. Larai berdir kadia tambakan dicebur. Pos kata saya gumeter kadia pamator. Rob segram purna dewa. Sudah harga suut
pantas sampean takkan walau bulan sirat ibarat apakah budaya Amerika Tuhan Tuhan pelajaran kalau mananya bedai kesiapan malah apakah orang sederis kenapa di pasar orang sederis Arya kemana ini sampai baru naik malah lain kurang ngajar gede-gede kawan dicari panas ya ulah popolo Ade. kan tadi cekelai pamanan ditarik bagian tengah nya kumaha akang popolo ya si Kumbakarna mah deuneung kan cabu tunggu karena dempa sumrah kamu sudah mencari papisah rakyat nyawa baheula urang terolok parbu cai susu Kehujanan di mana? zaman budak parbu cocokan zaman dewasa parbu kabogoh ayeuna zaman kolot urang parbu kebenaran ijen jeung aing sia tobat kusok makan kubalun kasah akan minta bantuan kasah akan aturai ya akulah dengan lakonakan tadi belan tapi tinggalin kawan warisan kita aja akan jadi kunjungan tapi tinggalin negara bangsa Kumbakarna saumur bersasaran sarangir raguan lumeh pisan kita cahampuran atulus mana daya ya Kumbakarna susu cipan rai giriharja calika susu cipan ayo kirka kalian akan jadi belaan ini tapi ditinggal di negara bangsa Eta kulan. tinggali alangkah sasat akan rumah sehancur kuprilaku amal perbuatan akan sorangan ini taina makil wetan Pak Haji. rai bakal maju kapal dan Yuda ke Gunung Suela bakal nantungkeun bandera beureum di Gunung Suela tapi pateka dan rai cengkarna ka medan tempur miangna ka medan perang lain rek kabelaan akar tapi rai rek kabelaan lemah cai anu
dirusak pula-pula akang pribadi sasatnya begini pun dirusak ku balat-balat mana tenang naon lai penting negara belaan lai ayeuna urang sini bebaskeun jeung agen laika hampura bisi lai ieu poe nu pamungkas papangi jeung akang Poe panungtungan. poe panungtungan hirup urang babarengan hampura rai kantara nyarita kitu ye nyarita nepi ka bawah dinya akan kami dengan naungkan amin rai bakal jengker mapakwat dia pada tentara masih kene nyesah diangkat oke di Kumbakarna kade masih lihat lagi pada sewang didoakan akan sing hasil ya didoakan di Singawasti ambil pulang tugas pangandikan diangkarakeun jandela karakeun siga nu ngagupayan pileuyan alangkah rombongan itu diburuan ini kasih kuntawan pas main koleci tuh si kasih wan gunawan wipiksana akan maju kapalagan Yuda kade ulah salah artiwan kade ulah salah paham bulan akan ngebela lemah cai warisan tini moya lain ngebelaan angkara murka sida samuka balat tentara pialan kadirja oke di kuhako karena masih kena ayah orang corak kepulus sambung pakulingan ya sepi pati papa tentang saya murad
capa balus terlampai aletang tialang kadir jan diluluguan waria Kumbakarna oke patih kumbayasa ngalut ngabandal ngemak tangpinang bari jeung kuyah-kuyahanan bala tentara sumanget perang nagedur luar biasa samakta prabot perang gada tumbak panah pedang tamsir jeung sajabana kitu kayanan serius di tapal atas gunung Suwera anoman perbancana suta kenging pancet di Padalangan lewat permanakeun saha kasatria Dalang kadirja anoman perbancana suta lari rapi turtekan pati bebela asrama wijaya gitu kaya anak recehnya sorawan ating garajeng jaga di tapal wates gunung Suwera panindakipun balap wanara kepapakan dia pedong kajari
Ante pasing dia asal cikan Dalang abdi kuat oke cai ngaturkan sebelah pakai kok benar kamu monyet beureum mah teu bener. iyo subun banget Itu kadia kawan narada wala nyuk ka dieu nyuk. ngaturkan sebab apa terus kalau akan anoman ayo nam karakapra kita nikmat tuwala Senang tidak mau tarik. Baik
Makanya terpiris dia beberwekan paus kan. Beberwekan batu mah beunang. Da beunang yang berwek mah luas itu. Lewat. Mamane we lah sebal mana si cepot teh. Icin, bawahan itu cin. Asal cia. Dawar. Abdi gua. Kade. Wong lopot teh sempal tapi kuyu. Sebab bisa aya serangan jalan takdir jadi anu teka pahian caring cing pageh kancing saring serta ke permadan naik abdi ge sok caring cing kan abdi saring sa abdi pageh deui pokona siap we lah ai ngomong siap wae ai kan mane mah ngan sare Kan siap we teh panuri. ulah sok ngaplekeun dulu hirup teh Ade, untuk ngalaman. ade ieu hareupeun danung Ulah sekolah makan rombongan kan ya kan. maksudkan rara orang aing sebal mah si cepot teh sok action mah Apa tuh rombongan? ulah mana karep sabenerna samakin bae acara simak tacanda nyepah tacanda cumi pun orang turun bah Artos. silakan eca denira manajer Eca. eca terus denira aran jenengan mandek pagunungan Indonesia surakan berapa recet sorangan nara tinggalkan angka kain baru mana kaya alasan selalu diangkat ayo balakan kalau tembak ayo tengkap asal aja ada masih biasa anoman abrasa kagana wiatili urang bahula kelengar mudanya Nundutan meureun. aduh sare siapa dia dulu ya gawe pikutin ayo musuh lu ayo sok siap lah wah sidana iya kapal wates burung suara waduh bos dijaga luar biasa Wah. mau direk-rek balakuan larang mager di kapal wates burung suara bunyi kaya monyet nanyang ngereng wadah wadia balatan karahaya serang serang
Urang gunung suwela. Ayo, urang tantukeun pangaribawa dina poe ieu. Ayo monyet burung saha manehna kebudak pacar lagi sih kudu nanya ayo saha kudu kita siapa teh dasar monyet coba sok sih acuh bae ayeuna bala coba iya maju sini tebalan deh. What? Memang kau halangan orang balitungan jeung kau tidak punya tega kenapa? Tega balik? Tega cepeng sabuk bilang kan sini sakar sini coba ada
upaya banget masih pakai tumakaning peran. Kayak buhawan. Orang gunung suwel. Ayo, orang ngadu pangaribawan dan sekolah. Kau ninga polos mana maut anak langkon dewa disuruh kabung disipat kasagara satu marah satu mati jalan apa yang cikit dari lampunganmu mati awak awas semana ngalam paken hiji pusaka kanelina we maksud disasar jajantung Kumbakarna nanging dia Kumbakarna kasifat panangan kewa hingga ngagelencang saya Arya Kumbakarna teka caturlalan panganan muarginya cepilan parantos rawi oge pangamula sungku Prabu Sugriwa parantos bobodoran geti itu kaya lala wan akang hayang panggih heula wan wan akang hayang panggih giriharja keperawihan Kumbakarna
Kumbakarna timpak senjata kalpu Awijaya. Arya Kumbakarna asifat senjata Awijaya panangan palih kaku oge palih kencan atas pegat kekayaan bukan dehin kecapalan dinasti persalian itu mampai dasar di dia parantos titis tulisnya bakalan patung pusaka sandi sasaran ngejajan Kumbakarna nani anu kewi sampean Kumbakarna encakawan kamu hingga rada bakal jeput kalian. Arya Kumbakarna asifat pusaka kang lain we sampean kiwalan tengah hingga raksa. Akan pengen pangribuan Lai Unawal lawan Gusti tepangan heula karunya tetega wayah rai tepangan Rakarya mesti kersani yang wedi mapan banyak wis tengah ora aduh Rakarya mencari baik yang bebas kalau murkas tidak kami kali sekarang arti aduh Kumbakarna hampir ngajur di setengahing pangperangan bayabah getih masyarakat pertiwi bakal buaran anak incu alam kadir jadi jepah lawan kami bumi ampun amat kurang kasih buruk nasualan ibarat sholat buruk Kumbakarna bebelah hiji bebeting ngabri esku pari tapi kutekan
di